Majalengka, di Palihan Cirebon, Indramayu, Banten, Wawakil Bandung, Sumedang, Garut, Sukabumi, Sarangkung. Jadi aya anu kasebat wargi-wargi alhamdulillah kalayan izin Allah. Anu di Bogor alhamdulillah izin Allah sami biasa disuntik di ieu patempatan. Mugia sim janten kabarokahan, sim janten saksi yen urang kempelna di ieu patempatan sejati ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Haturan paregan ka pangarsa abdi Acep Sanca di Wahab Hidi munut bantos ieu paminten aya tawis kaasih pamintennya tawis kaasih kadieu sareng kanyanya khususna paminten ieu teh aya bener dina tatana ngalah bener dina tuntunan kadituna sing tata titik nuduga prayoga sabapaosna sejasiri wasiatan sejasiri emutan. Tah paminten ka pangarsa makna di Palihan Pusir Garungkung di Haturanan di Hanifah Payun. Aki pamanah rasa di Palihan Bandung Palihan Sami Sumangga Majang Kabayun pangarsa Uyut Sani di Palihan Pajajaran Gorang Kabayun Kang Hiji di Sukapura Panginten Sami Kabayun pangarsa Abah Mumu di Palihan Majalengka Sepuran Berturang Kabayun pangarsa Abah De Kasepuhan di Gunung Gede di Wah Panjalu oge sami di Haturanan Majeng Kabayun. Iya tanda kajaan, tanda kadele, tanda kasih. Aki Darmawangi Panginten Sami di Haturanan Majeng Kabayun. Terus Pak Komandan dari Brigit di Haturanan Kabayun. Sareng wawakil di pemerintahan di dinas atau di mana Panginten Bapak Kesbangpol Di Kesbangpol. saya mau langsung mudingan wawakil Panginten ieu simbol agung hapunten Panginten kasadayana teu tiasa diangkat ieu wawakil hiji ti ulama, kadua ti umaro, katilu ti jawara, kadua wawakil ti tatar kalerna, kidul kulon wetan sareng kusir manca tengah. Agung hapunten pilih anu sanes Panginten biasa kapayun namun mugia pengirangan kehormatan anu kahiji Panginten umaro ti jawara urang seja silih asihan silih asahan silih asuhan silih talangan silih emutan silih wasiat hatur salajengna aki pamanah rasa sami waragu iwa siap ngaku dia tadi ngalihkan wujud dohirna Uyut Sani Iwan sore sami